atuh sia teh lain dawet nog kebo eta. Nog kebo wae dihakan sia mah. Da eta tatabuhan naon eta? Nah eta teh di ujung pandang di Palangkaraya. Ya, ulah sok kitu sia. Dengekeun. Beragama make baju naon oge bisa, deuk make baju seniman, deuk make baju abri, deuk make baju kuli, deuk make baju tukang tani. Pentingna beragama. Entong ngomong aja. Haram aing mah keur neangan nu halalun eta sia teh deung deuleun kana Jaipong aing mah asa nempo si manis di jembatan Ancol kudu kitu teh ieu tempo geura belekuk geura tingalikeun aing ngadengeun ge mun asa ngadengeun naon mah haram tempokeun heula teh sudi tempokeun heula na teu ninung Jaipongan Karawang ditempo. Haram nempona oge geura sok sinenan Kuku mereka walu ngalasimut dadi campitan jantana jami ulang aku jantana jami ulang aku sing emut kana wiwitan Kira-ku cek abita mangadeg karampangan regang ngagurang petikan haram mika dada mika kemang pangkas siantosan haram kabudayaan kesenian jasana sanes lumayan pokono jantan hiburan ngaraket ke duduk cek aing haram abung teh dikenangan haram cek aing haram anjing sakali haram aing mah macak aing mencara lalajo teh ayeuna mah haram tukang lalajo bakal dikucuran ku timah beunang ngagodong sia kitu iso teh teu dikenangan belegu mun dikenangan mah nyangeuna makan dulu. Waduh. Ada dawet. Lumayan.
Dawet. Nah, atuh sia teh lain dawet no kebo eta. No kebo wae dihakan sia mah. Da eta tatabuhan naon eta? Nah eta teh ti ujung pandang di Palangkaraya. Perkenalkan, saya Siti Nurbaya. Aduh, wajah baru, pakai baju lurik. Berapa harganya baju gitu? 30.000. Yeay, ngodi. Mahal. Buatan dalam negeri. Saya juga di rumah punya 7, nggak dipakai-pakai. Nih baju buatan luar negeri, buatan Grogol. Berapa harganya? Wah, puluhan juta. Kalau ini dari orang yang butuh 200 perak. Waduh, pakai loji. Wajah baru. Loji mati. Merek apa loji? Mictison. Buatan dalam negeri, di rumah boga 6 nggak dipakai-pakai. Nih 2 juta, manis kalau dijilat. Waduh, pakai sabuk, bukan kulit plastik. Di rumah juga boga 12 nggak dipakai-pakai. Waduh, pakai ali, emas bukan, duble. Emas ya, berapa gram? 30 gram, berapa karat? 24, palsu. Nih 1 gram nyentri, karatnya nggak banyak. Seberapa karat? 1 karat. Sakarat. Waduh, sarung. Bagus, benang nyolong dari jemuran. Waduh, pakai sendal. Bagus. Disunatin. Bulenek. Ulah taang ka daerah tertutup sia. Kita pi jalan toleun. Pakai kopea. Pakai peci, nomor berapa peci? Nomor 12. Ih, gede hulu.